Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sedayana pencinta cerita Sunda terkami dongi Sunda sakabai di mana baik alamatna bonus cakatan tebihna kumaha ramang dan kieu pamugi bae sehat jasmani uge sehat rohanina aya dina panang tayungan tanapi lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Eta bisa nu dipihar pusim kuring siang kalian uni wargi sedayana eta ngatang landung pangbrahmana anu ngantos serius buncir karangan kilik sadinten dia bagian nuka 8 kanca urang katunda bagian nuka 7 nyariuskeun Pak RT harita anjeuna heran oge ngamak sabab bumi na indung nasi buncirnya tengah masih teh kosong tapi ayah jamian geningan keterangan data Mang Dasma tehnya nu parantos ngagali bumi si buncir tak kumaha jeung naik carita wargi sadayana manggauli jeung ngadamkeun datang-datang landung pangbrahmana ai saha anjeun paduduaan di mah kosong naon dilakukeun di dieu bari ngureleng ka Mang Dasma semu-semu ambek asa dikotoran ku semah untung Mang Dasma geus bisa neguh pasti Pak RT teh bakal kaget. Mang Dasma teh gugup kalanya seuri pok ngomong lelei. Mangga calik. Bari nunjuk kana palupuh gek manehna ge dieu. Dimacih reuaseun lantaran nenjo Pak RT anu bangun ambek. Tapi teu ngomong gek di dieu manehna ge. Pak RT jadi ambek beuki curiga ka eta semah bus katepas gek dieu deket lawang. Panuna melong di ka Mang Dasma nu tetep ayem. Kumaha ieu teh? Saha anjeun sanyana? Pak RT nanya deui. Ti payun da siapunten we nu kasuhun. Rena sim kuring teh henteu lapor heula ka pangurus di dieu. Nanging mugi sing percanten yen sim kuring teh sanes jalmi teu leres. Nu mawi paduduaan di dieu teh sanes nuju ngalakukeun teu uni. Da sim kuring jeung ieu istri teh sanes nu lian, ieu teh pun bojo anu sah kakurung kutikah. Cik Mang Dasma tetep ayem maneh nama terusna kumaha saha jenengan? Pak RT rada leuleui ayeuna mah wasta sim kuring pun Dasma ieu bimaci kawit ti lembur Ciboboko teu acan ngali ka dieu margi teu acan beres. Cik Mang Dasma terang-terangan Pak RT biki heraneun bae banget ku teu ngarti kumaha ieu teh atuh kumaha ieu kieu Pak sim kuring teh sanes kumaha antun nanging asa tos gaduha kanggo ngalebetan ieu bumi margi enggal keneh tos dibayar lunas sareng tanahna tegesna ieu bumi sareng tanah teh tos dipeser ku abdi tah kitu Pak gebeg Pak RT ngarenjag reuas lantaran karakter di tas dibersihan ku masiem piraku aina geus jadi milik batur. Pak RT teu percaya lantaran asa teu kaharti kasaha ngagalihna naha maki kumawani mayar ih nya kanu kagunganana ka Jang Buncir. Jang Buncir Pak RT ngahuleung terus mikir bari colok dimiti percaya ayeuna mah pasti si Buncir anu ngajualna. Nganu jadi pertanyaan teh naha badami jeung indungna atawa henteu. Pak RT jadi asa rek nuluykeun obrolan teh. Mang Dasma anu ngarasa teu aman dirina pok di harita nyarita. Mereka terangan nu leuwih jentre ka Pak RT sangkan hak manehna ditang tayungan ku RT. Geus lila ieu bumi teh dibayarna ngan teu acan dialihan. Ari sabab sim kuring nuju beberes lagi ditu serangna deui can gaduh modal we kanggo biayana da seep kanggo mayar ieu nanging sok sanaos kitu ge bawiraos sim kuring teh tos gaduh hak penuh kanggo nincak ieu bumi da tos dibayar lunas mung sim kuring oge rumaos ieu teh watos ical galeuh teu aya saksi mung duaan we sim kuring sareng Jang Buncir sawios ari kitu mah banget raskeun nanging perjogi kauninga yen anu kagungan ieu bumi teh sanes si Buncir tapi mak siem ieu teh datos lunas dibayar
si buncir we nu kena tanggawalan mah. Mang Dasmar dari wasun sieun aya nu ngagugat. Nya keun lah rek dibadamikeun jeung si buncir. Mangga atuh. Pak RT dari was melang jeung hariwang bisi si buncir nyaan geus ngajual imah. Mang Kaning Mang Kaning banda masiem teh ngan sakitu-kituna apan. Mang Das mah colohok. Pamajikanana ngahuleung loba ka paur. Sedengkeun Pak RT ngajuang karanjang terus lempang ngajugjug imah si buncir ngan bari lempang teh mikir panjang. Kumaha ari geus kieu ieu? Na antep heula atawa langsung bejakeun ka masiem ieu. Jadi bingung ieu mah ieu. Tapi ahrek dibuniani heula. Aing kudu asak badami jeung si buncir ya. Kitu putusan Pak RT, tapi muruka imah si buncir mah teu batal terus bae dijugjug. Kocapkeun Mang Dasma jeung Bimaci sajongjongan mah ting harulang semu bingung. Tapi lama Mang Dasma sadar pok ngomong kalayan daria. Bagus teu kudu loba pikiran. Pokona ieu imah geus kabeuli ka urang. Nya urang nu bogana, urang nu hak pikeun nyicingan. Urusan si buncir eta mah urusan batur. Tapi asa hareudang ari kieu mah. Kumaha atuh? Cek Bimaci. Semu bingung sok sieun duit lapur barang di jabal. Lah, nah make hareudang. Urang tewa ke si buncir ari ngacaukeun mah. Ieu orang balik ke heula lah. Ta ieu imah anu urang teh isu pageto mah urang cicingan we lah. Ngarata teg kana hate. Kitu cek Mang Dasma ngajak balik. Tadina mah rek lidah di dinya teh rek babatah heula bari ngomean anu perlu diomean. Tapi kulantaran aja beja kitu ti Pak RT jadi teteteg nya akhirna terus baralik heula ka Ciboboko. Lampahna Pak RT cek Sri lagi nepi ka imah si buncir. Kasambak teh aya awewe ngariung tiluan. Tayalian iwati masiem jeung Ma Indeng. Dibaturan ku Nyi Soneng keur bunteng ngalobrol nyaritakeun si buncir nu miti daek usaha. Barang jol Pak RT nu ngobrol jempe. Reka mana Pak RT? Nyi Soneng miheula nanya. Bade ka kebon ieu teh bari ngarit. Kenaon ngaraliung ieu? Cik Pak RT gek diuk dina Bang Barung. Karanjang ditunda dina tungtung golodog. Biasa we dijung ngobrol Pak RT. Gawe mah ngobrol we lah. Ngan kade ulah bari ngomongkeun batur. Tara karasa eta teh. Sabab geunah ngomongkeun kagorengan batur mah teh nyaho eta teh dosa. Cuk Pak RT bari nyarengeh. Lain ngomongkeun nyaritakeun. Cek Nyi Soneng seuri. Nya adi lanceuk atuh ngomongkeun jeung nyaritakeun mah ka mana si buncir ieu teh? Biasana wayah kieu teh geus aya di imah. Cik Pak RT nanyakeun si buncir. Keur nyaba kadayeuh bari iang hayam. Tulus ngabanar teh. Nya tulus Pak RT panayang aya kamajuan. Nya syukur atuh. Padi epi kersaunan atuh Pak RT teh. Cik Nyi Soneng rada hariwang. Dumbe eta nenjo paroman Pak RT bangun udarianakan. Teu nanyakeun atuh. Mun aya rek diajak ngarit ka kebon, tamakeueung. Pak RT teu wani betus bisi matak jadi ribut. Memeh dibereskeun rek nanyakeun heula ka jenisna. Keur ka kota si buncir mah Pak RT.
balik ngaburit juga nama cik masiem bel nyarita nyagis kitu mah ukur ngobrol kanu teu puguh. Akhirna Pak RT amitan leos indi trek ngarit dina hatena toleh mikir neangan cara nu merenah pikeun ngalengsekkeun pasoalan imah mak siem cag tunda heula kaayaan anu di lembur. Urang kocapkeun si buncir nugis aya di Sumedang. Harita teh tengah poe si buncir limpang mapai-mapai jalan gede bari nanggung karambah hayam. Can aya nu payu harita teh. Da can boga pangalaman dagang hayam kalakah mapai-mapai jalan. Kesangna geus ngucur sukuna karasa lungse napas ngahegak. Beuteung lapar, lila-lila reg eureun handapkeun tangkal mahoni. Panu neuteub ka jalan. Laju rupa-rupa kendaraan anu lalar liwat sorana pating garung klakson patembalan radalila ngahulang mikiran pilampahin kakara karasa ayeuna kumaha pait peheurna anu dagang tak mimiti karasa nyeri hayam asa beki berat renghap si buncir narik napas di jero red kana karamba hayam diseleuleus loba anu depak henteu kuat nangtung ti corona rata-rata elok-elokan panasun. Aduh, satengah poe can menang duit pisan. Kudu kumaha can ari geus kieu ieu. Ceuk si buncir bari kerung panonna mah lawung ka hayam. Leung harita manehna ngalamun ku hayang aya nu meuli. Pantesna teh jol hiji awewe ginding loba duitna royal jeung wanian. Hayam satanggungan dibeli kabeh hargana mahal. Anu meuli teh minta dijajabkeun ku si buncir dijajabkeun ka imah anu meuli. Ana bereh imahna gedung sigrong pagerna satangtung buruanana make taman mobilna loba nu boga imah bager make nitah dahar sagala ka si buncir teh. Renghap ngarenghap deui mani jero terus nereyan ciduh. Nya aya jelmaan kawas kitu gitu. Buktina kartus kucem galak jeung paruga ras-rasan hese geuning dagang tehnya ceuk si buncir ngomong sorangan terus nangli gado bari mikir kumaha carana ngajual hayam tapi keur kitu lar aya nu ngaliwat awewe geus kolot tapi ginding malum urang kota eta awewe teh limpang ngajingjing kantong nyekel dompet leutik wadah duit reka pasar meureun barang nenjo hayam dina karamba regeureun. Jang, icaleun ieu hayam teh. Pokna bari neuteub si buncir ngarenjag nya seuri. Bungaheun pisan. Rasaan teh nu tadi dilamun bakal jadi kenyataan. Sumuhun juragan, icaleun ieu teh. Sabaraha hargana? Mirah juragan, 5.000 hiji. Naon 5.000? Kira-kira ari si Ujang kamari ge sagede kieu mah ngan 700 atuh. Ceuk eta awewe rada baeud si buncir ngahuleung teu nembalan. 700-an nya meuli 2. Tah ieu nu jago ieu. Bari nunjuk. Aduh juragan, jenisna ge teh acan dugi sakitu mah. Nu dagang biasa sok 2 tah. Nu meuli keukeuh. Leres juragan, mesana ge 1.000-an eta teh. Cuk si buncir kalepasan ya bejakeun jenisna. Moalnya nah mah teuing merian ayam teh. Kumaha ngajualna tuh salah Ujang eta mah. Da ayam sagede kitu mah paling ge 300-an di kampung mah. Si buncir garo-garo teu atuh nah nya kitu atawangan ukur manasan ngungkul. Eta awewe pinter nakan ngomongna. Kawas geus nyaho yen si buncir teh bodoh keneh. Can aya pengalaman dina dagang. Anu leres atuh agan nya 1.500 teh 2 tah eta jeung eta tah. Nunjukna teh kanu galede deui. 1.000-an atuh agan. Mung. Reos eta awewe indit kawas teu butuh.
Si buncir harita ngahuleng sagedeng pejitna karasa murilit beteng lapar dati isuk candahar jabagis capek nya akhirna setengah teu sadar pok ngomong rada bedas mangga canda kagan cenah ngagorowo si awewe tenggalan deg madik dikasih buncir bari limpang muka loketna ku siwa ngabijirkeun duit 2 lamar ribuan jeung 500an song dibikeun kasih buncir gap di tampanan. Ari si awewe sayong deui. Hideung mukakeun pantok karamba milih hayam nu dipikayangna. Da ari brai muka gerap akalung hayam teh kabur hiji si buncir waseun. Eta lumpat agan lumpat amun lagi. Kaheula. Si buncir lumpat udah gayam nu leupas tapi lapur teu beunang. Da kabur kanu jauh. Rek diudag kaburu aya truk ngaliwat atuh lapur harita teu katewak. Awewe nu balanja hare-hare bae kop nyokot duan galede gandeang lempang ninggalkeun si buncir. Sadengkeun patok karamba mah teu ditutupkeun deui. Gerapak jadi bejil hayam teh kasaleueun meureun. Peurak apa kokotak bari kabur. Aduh, awewe kasabelaan sia. Hayam aing eta. Cek si buncir ambek-ambekan berumpat rek nudag hayam tapi tekebat inget kanu aya keneh dina karamba. Balik deui terus nutupan heula pantok karamba atuh lapur 2 kabur 2 payu dirugikeun. Nya tungtungna si buncir teh jadi leuleus. Gek diuk bari sapantarang panonna melong kana karamba nu geus ngurangan isina. 2 hayam kabur teuing ka mana nu 2 dijingjing kono meuri. Hargana murah boro-boro batian jenisna ge teh balik. Aduh Gusti, naha aya usaha mana sia-sia teuing eta. Cik si buncir bari gogodeg. Tapi bari jeung lungse oge terus lempang deui bari nanggung karamba. Lumayan ada hampang aina mada opat eueuh ngan matak panas kana hate ambek kanu balanya. Karyaneun eta si wawalak ngarugikeun ka aing. Awas ya. Mun meuli deui mah dibere ku aingna. Cik si buncir kukulutus bari terus limpang maju ngidul. Jog-anjog ka parapatan red ka kenca manggih warung sangu reg eureun terus diuk dina bangku panjang pok ngomong kanu boga warung. Sangu bu pokna aksi nakar betengna beki murilit komo ngambebelem sate tambah lapar mangga ujang tukang warung segut nakar harita teserikna gek sorem teli lage geus ngajagrag ala sapiring mana rencangna bu nyanakane sakapalai kadinya bari nunjuk kana piring nu ngabarak isina rupa-rupa goreng lauk emas, pingping hayam perkedel, kulub endog, dadar endog jeung rea-rea deui. Si buncir harita atoheun ditawaran kitu teh samarupna nu disebut sakapalai teh bebas teu kudu mayar. Jeung nangtung ngadongkang dingeuna milih anu ngeunah hungkul. Sok-sok kana luhureun sangu da pugu lapar jeung hayang wareg deui manis sagala dicokot. Temikir panjang calebek dahar mani casamuilan. Nyatekun si lila sang geus beak urulu turab si buncir sila tutug parumana marah mayret kana cai regot minum ret di kana cau kop nyokot hiji cau ambon anu gede belewak dihuapkeun nepikeun ka samutut. Wah, wareg ayeuna mah dahar teh ieu. Jag-jag deui Geureunteh sate si buncir beuteungna beuki mandeyang nyentruk kawas nu cacingeun. Geus leuh rek ka tukang warung pok nanya, "Sabarahaeun, Bu?" "Tuang naon wae, Ujang?" Kalah Malik nanya. Eta tah, ieu itu tuh, jauh hiji." Nunjukan kana piring.
Jejer jang 1.500. Hah? Nu laras ieu teh Bu? Si Buncir teu percayaeun. Kira aku ibu nipu tos biasa kasep sakitu eta teh. Bari jeung sedih kapaksa ngodok saku si Buncir teh. Anu duitna kakara tadi katarima hasil ngajual hayam sadua-dua memeh dibikeun ka tukang warung ngagerentes dina hatena. Be, dahar sakitu katitih ngadahar hayam 2 ieu mah. Cenah song mikeun duit kan boga warung. Teu didaret deui duit teh baluas. Tukang warung mah tenang we, bus duit teh kana kotak. Ujang hayam teh icaleun. Semulung Bu, tembalna semulung se, beuteung seubeuh teu matak bunga. Narasaan teh asa tos ngadahar hayam sadua-dua. Sabarahaan Ujang? 3.000-an Bu. Wah, maha-maha teuing jang ibu mah ka urang Tanjung Sari ukur 800-an. Jabagala de dilalin tuh. Cek tukang warung kituna bari ngadeukeutan kana karamba alak ilik kana hayam. Aduh si ibu mah da geus biasa Bu, marih mah ka pasar mah 4.000 pical teh. Piraku ibu wantun sakitu. Cek si Buncir rada keheul hatena mah. Yang geus atuh 1.000-an nya. Aduh Bu, aduh. Tayaan Bu, tayaan. Taya buruhan nanggung. Ku ongkos lagi seep sakitu mah. 2.000-an lah balik mah. Cek si Buncir. Ah, tos we dipasikeun sakitu mangan teh mah wios. Tukang warung asup deui ka jero. Get diuk dina kursi bulud, kop kana koran terus maca api-api henteu butuh. Si Buncir ngahulang mikiran eta harga, lamun dijual ukur balik jenis. Jaban nu opatna geus puguh rugi. Atulah pur moal aya di batian. Barik teh moal mawa hasil. Tapi lamun teu dijual bisi teu payu deui. Mangkaning duit nu tadi beak dipake dahar. Nya akhirna mah mangga ibu lah. Nanging borong sadayana Bu. Kitu pokna. Naon jang dipasikeun 1.000-an? Muhun tapi sadayana borong. Sok wae jeung karambana da ibu teu boga wadahna. Hah? Si Buncir calawak kaget. Ngaulang deui lantaran ari 1.000-an jeung karambana mah nyarugi atuh. Karambana wungkul ge 5.000-an meulina. Betul 5.000-an meulina. 5 hayam nyarugi-rugi keneh atuh. Dipasikeun Ujang. Ah, ibu mah harianun Bu. Cek si Buncir ngalengis. Nyawios teu dipasikeun mah atuh. Si ibu tepati daria malah mah teu ngareret-eret acan, kalah melung kana koran ngilikan kode buntut meureun. Ari si Buncir harita gogodeg deui bari kukulutus dina hatena. Teu ngomong deui, regeyeng nanggung hayam leos indit teu ngareret deui. Lantaran asa kacida teuing ari kitu mah. Lurus tunyung mani eueuh nubana jelema teh. Awas ya mun papangih deui. Cek si Buncir dina hatena ambek kedua ku tilu mani asa barak peka keheul teh. Diitung-itung mah rugi wungkul manehna teh. Jadi eueuh pisan batina. Si Buncir terus limpang mapajalan bari nawarkeun hayam. Hayam! Hayam barade, hayam! Kitu pokna bari terus maju. Beteungna teu lapar teuing ayeuna da geus wareg dahar beak 2 hayameun. Panon poe beuki ngulon panasna anggar morelet. Tapi si Buncir can manggih milih. Eueuh saurang-urang acan nu meuli hayam. Beuki beurang kalaka beuki eueuh teu aya anu nanya-nanya acan. Si Buncir harita mimiti putus asa, kacape geus datang deui. Kesa ngucur maseuhan awak. Tak-takna nyeri, suku asa cangkeul, tungtungna reg eureun di hiji tempat, nyaran di kana tembok. Hayam geus loba nu mabok. Malah anu ngagoler ti bisaeun hudang kagalai ku baturna. Aduh, geuning kieu usaha teh. Aneh ieu teh. Na ari batur jiga babari dagang teh.
Kena kudu kumaha atunya ieu teh. Kitu ngomong sorangan bari ngurutan bitis anu cangkeum. Lila ngahulang si buncir teh. Red ka hayam ngagebag rewas aya nu ngagoler teh usik-usik. Ya barang disidikeun matana peureum digalai ku baturna teh usik-usik. Alah, buah-buah modar hayam teh ieu. Bu, silaka ieu. Pokna terus muka pantona launan. Hayam ngagoler di kodok dibijilkeun sakalian. Anak berehnyaan geus paeh geuning hayam teh teh katulungan. Sajungjungan mah si buncir teh ngahuleung miraga menang. Kabayangkeun basa keur meulina mani teu beunang ditawar. Ari ayeuna paeh teu kapencit hartina rugi deui bae. Aduh, kumaha ari geus kieu? Mun hayam teu buru-buru kajual pasti bangkar kabeh ya. Aduh. Ieu mah ieu. Cek si buncir bari gogodog. Lung hayam geus paeh teh dialungkeun ka solokan, geus teu aya pangajian pisan. Kayan beki murid panon poe geus tunggang gunung. Si buncir tambah bingung lantaran geus eueuh harapan kana payu dagang teh. Ras ingat ka si ibu tukang warung. Aya rasa kaduhung make rusuh indit. Buah mun dibadamikeun deui madaekeun hayam bungkul. Mangkaning wanieun 1000-an. Alah, aya wae ieu mah ieu. Kudu kumaha ari geus kieu? Tapi beurang keneh aing kudu init deui ieu susugana ne aya milik. Pokna bari terus nanggung deui hayam. Si buncir leumpang rusuh ayeuna mamuru ka pasar tujuanana rek neangan bandar anu geus matuh di pasar. Sugane cenah daekeun meuli murah gerek dijual bisi hayam bangkar manten. Meme magrib jog anjog anu dijugjug pasar geus diiseun loba kios anu geus tutup. Si buncir ratrewet bingung kopi lampaheun terus lempang ngalaunan bari nanggung hayam. Tika jauhan anu ngawaskeun hiji lalaki geus kolot make iket di baju kampret hideung. Calana komprang biru semetuur ngelepus udud padudan kawas jawara. Naya nu dagang hayam waya kieu ieu teh rek ngajual ka saha cenah. Heuda moal daek dibeuli ari ku careuh mah. Karunya teuing ieu. Cek eta jalma bari terus nangtung panonna melong ka si buncir lila-lila terus nyalukan bari gogopai. Jang cenah. Si buncir harita ngaliuk. Ana brih anu gogopai. Atuh bungaheun si buncir teh terus ngadeukeutan geus tapi pok nanya. Ka abdi bah? Bari melong. Heueuh ka ujang sok diuk lah. Ecageun da babawaan teh. Si buncir harita nurut. Tanggungan ditunda gek diuk gigireun lalaki nu disebut abah. Kesang si buncir muncul napas ngahega. Beuteung geus lapar deui ti karona tuhur hayang nginum. Aya pikir saeun naon bah? Ujang teh dagang hayam ieu teh. Seluhun tapi si abah geus beak dengkak abdi teh aduh. Ngan gaga we. Malah mah batan untung teh kala buntung geuning. Ieu geura bah. Teu asa-asa barabat si buncir nyaritakeun pangalamanana. Ini ti dagang ka kota nepi ka danget harita. Bakatku ambek hayang ngabudakeun isi hate. Didinya mah dibudakeun kabeh ka si abah asa manggih geusan pakukumaha. Tah, kitu abah. Cik abdi tulungan atuh. Cek si buncir ngageuri. Kitu. Karunya teuing atuh. Eta ari ujang geus sabaraha bulan kana hayam. Cek eta laki kala malik nanya. Anu matak nu mawi, Pak? Bah, kara kayuna? Paingan atuh. Kadejang usaha teh teu gampang. Loba barebedanana, loba mamalana, loba gogodana. Ari usaha ulah ngan ngingetkeun bati jeung untung wungkul atuh. Tapi kudu dihitung jeung modalna.
anu disebut modal teh lain ngan duit jenis pameulian hungkul, tanaga, waktu jeung pamikiran, eta teh kaasung modal eta teh. Jaba ongkos dahar jeung sajabana, kudu dihitung eta teh. Sebab daek teu daek bakal loba pangeluaran. Kitu cek si Abah dari anakar. Mohon bah, kahartos ayeuna mah. Tapi kumaha abdi teh ieu? Bakal cilaka juga namanya. Lantaran hayam geus mabok ti isuk candi paraban, mah geus pae hiji. Geus tunda dina karamba nu Abah tuh di ditu tuh. Bari nunjuk ka hiji tempat. Ari Abah banar hayam deui si buncil atuhun. Heuh banar Abah ge. Tapi Abah mah tara ka mana cicing di dieu. Padang ngirim, padang nganturan malah anu geus percaya mah ka Abah. Sok-sok kenundaan, engke kari mupul duitna. Alah, mun abdi tulungan atuh. Kitu cek si buncir beki atuh. Nya heuh pek wae. Sok midahkeun kana karamba Abah. Kitu sakalian sabaraha hayamna. Hayu atuh bareng jeung Abah. Cek si buncir, heuh gayu. Tunulis kana kacape harita kene si buncir ngabijurkeun hayam tina karamba dipindahkeun kana karamba si Abah. Bari dibilang apik nakar tetela kabehna salawe siki deui geus lalulus ka salun jabalapareun hayam teh. Rengse mindahkeun terus badami. Kumaha aturanana teh bah? Ujang sabaraha meulina. Pan tadi teh sisangemkeun 1000 meulina teh. Jadi abdi kudu boga bati atuh ulah diberi jenis nawe. Cek si buncir nya moal atuh. Keun ku Abah dibayar 5 lawe. Ulah hayang 1.500-an da bage jualin deui atuh. Urang saeutik sewang lah. Pokona mah asal manjang. Cik hitung sabaraha meureun dah. Cek si Abah. Ke. Si buncir mikir balik karung, ngitung di talar, geus rada ilapok ngomong. 31.250-an. Heuh bener pintar tah. Enak ieu. Ku Abah dipanjar 10.000 nya. Sesana cokot isukan. Tapi kudu bari mawa di barangna. Keun basuh salah. Pasti ku Abah ditanda. Cek si Abah ku siwel ngabijurikeun duit salamar 10.000 song dibikeun ka si buncir. Ma di kontanan bah. Kahayang di kontanan Abah teu boga duit ieu teh. Sabda dikeus bake mayaran ka batur. Ieu ge karunya we ka ujang bisi hayam bangkar manten. Pandugi gede meureun. Nya teu nanaon atuh bah, tapi kade bah. Ulah salempang Abah mah matuh di dieu dagang nage. Burang peuting tara ka mana. Tanyakeun ka Bah Sampar. Cik eta laki ngaku ngaran Bah Sampar cenah. Oh, kitu leun atuh bah sareng waktosna wargi sedena teh nya kapan. Lugina dipungkas dicekapeun duiteun ka dieu heula carita Sunda dina judul Si Buncir kalangan kuning sabagian anu kadalapan. Pamugi carita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan eta ngatang landung pambarahmana. Atuh Si Buncir bagian anu kasalapan. Insyaallah enjing dina waktu anu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepang damkeun deui. Anu mancen simkuring Mang Dina Mara ngaturkeun nuhun ku para sadana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.